Sugri para wargi, satajan di kawitan jajar cerita Sunda Jawa Rati Pasir Kuda. Sim kuring nyongkeun hapunten rehna si Bayu teh acan kacarioskeun gitunya hapunten pisan. Margi supados sinkron heula si Bayu mah parantos genep sasih pangenten ti saprakna lebet ka Pasir Kuda. Sedengkeun ari si Wardi saparakanca mah teh acan dugikeun ka genep sasih gitunya salami ieu teh. Kaitu kadieu teh acan dugikeun genep sasihkeun. Kin urang gancangkeun icarita teh supados sinkron jeung si Bayu gitunya. Mangga urang lajengkeun bae cecerita teh Sunda Jawa Rati Pasir Kuda. Der kasadayana maranco. Sabadana harita pasan TV pageduk harita teh cumarita nyarankeun sangkan eta maung teh didinya we cenah direcah ulah nepikeun ka dibawa ka pilemuran mawana berat jeung demang durma saparakanca oge wadia baladna di lemur panah bakal menta jatah lantaran naon lantaran eta maung teh kacida gedena bisi teh mah cenah lamun kabuktian ngadar daging maung teh bakal tikal-tikal kemampuan ilmu silat meureunnan tu kemampuan ilmuna Mang Durma ge bakal ningkat. Wahalna kitu si Wardi rikat harita tinggal lugas kana bedogna serepet sering gurilap anu sejen oge sarua harita sigar Modaden jeung si Korna ngaluarkeun bedog harita menikeun ka sing gurilap. Basan tibi menempukeun bae harita siap ceplas harita ping-ping eta maung teh dikadek uguh we menikeun ka tempo dagingna teh menikeun ka pungkil. Ping-ping suku anu kutukang langsung dicokot, ping-ping anu hareup oge langsung dicokot. Harita sawareh mah dibikeun hiji dibikeun ke Basan Tibi. Berarti sukuna tinggal tilu. Anu tilu teh harita dibagikeun ka si Wardi, si Garmo jeung si Daden. Ari si Korna mah neangan daging anu sejenna. Saterusna mah si Korna neangan tempat anu pas pikeun dipake ngeduruk eta maung atawa meuleum eta maung. Sabadana manggih mah neangan regang pangpung. Sabada kitu mah cekur wae harita ngadurukan didinya. Perepet. Eta daging maung teh dibeuleum sararea menikeun ka kacida bungahna. Dina kayaan keur meuleum eta daging maung harita di tempat anu anggang, di tempat anu sejen nyatana ti belah wetan. Harita aya nu datang kadinya. Jalan anu dipakena memang beda jeung jalan anu dipake ku si Wardi saparakanca. Tetela eta jalma teh geuningan si Ambarawa. Anger we Ambarawa jeung si Bontar katut anu sejenna teh sarua dina pada kituna mah hayang morok jeung morok bae. Si Ambarawa saparakanca oge panasaran kana Pasir Kuda jeung pasir anu sejenna, termasuk Pasir Meong, Pasir Orai jeung Pasir Congkok. Si Ambarawa harita geus tepi ka degeteun wahangan. Nah atuh barang kadinya ngagebeg jeung ngarenjag lantaran didinya teh aya 10 maung anu keur dicing we didinya bari jeung nokeran maung anu geus pae. Si Ambarawa, si Bontar, si Sendrata katut si Romada harita mencerong we kana 10 maung anu keur nokeran maung anu geus ngagoler. Nah geuningan aya maung euy. Aya 10 maung jeung di hiji mah geus pae eta maung teh. Wah boa ieu mah euy. Boa naon Ambarawa? Boa si Wardi ka dieu. Maragatkeun nyawana eta maung cigana mah. Jeung di tah. Bau nama ieu bau anu meuleum ieu. Bau anu meuleum daging ieu mah bener ieu. Karasa ieu. Bauna bau beuleuman daging ieu mah ieu. Wah boa si Wardi geus ka dieu ieu mah euy. Yakin si Wardi? Ya teuing, anu jelas mah ya memang kudu teangan heula ieu sumber bau ieu ti mana ieu. Ayo urang teangan sumber bauna ti mana. Si Ambarawa, si Bontar, Sendrata jeung si Romada harita neangan bau babauan nyatana bau meuleum daging disabeureun eta patempatan. Bauna memang aya di Leuweung Macan. Buru-buru si Ambarawa teh asup ka Leuweung Macan jeung tilu baturna. Maung anu 10 urang jeung anu geus pae hiji mah diantepkeun bae. Eta maung teh terus-terusan nokeran maung anu geus pae.
lila kulila mah kikituanana teh boga kasimpulan yen eta maung teh geninganan digujubarkeun ka mana kawahangan leutik teh. Kecebur eta maung teh ngagujubar kana wahangan leutik. Das sabadana eta maung teh ngagujubar ka wahangan leutik, eta cai wahangan teh ujug-ujug naon ngagedean. Ujug-ujug seah munikeun ka ampul-ampulan eta cai teh. Eta maung anu 10 urang teh neuteup we ngadangong di hareupeun eta cai. Dina waktu harita memang kadenge ku si Wardi sapara kanca oge, malahan mah ku si Ambarawa ge kadengieun yen aya cai ngaguridag munikeun ka keplok ka itu ka dieu. Kakuatan tina eta cai teh memang luar biasa, sabadana diasupan ku layon maung anu digubrakeun ku babaturanana kuno 10 maung teh. Dikuburkeun teu tapi langsung dikana cai wahangankeun. Bekirila cai teh beki motah bae antuk nama maung teh harita ngaralap ka jero eta cai. Ngaralap las we teu katempo deui ting ka mana eta maung teh. Teuing asup ka jero taneuh di handapeun babatuan, teuing palih di kabelah ditu kabelah kulon teuing ngan anu jelas mah eta maung teh eueuh we ti dinya. Maung anu 10 urang teh ngarasakeun kasedi anu pohara. Curucud we cai panonna teh nyurucud terus-terusan. Sabadana ngadangong di dinya teh aya kana 5 menitan. Eta maung teh malikeun badana saterusna mah harita lumpat tinggalkeun eta patempatan anu dituju teh nyatana pasir maung. Kaceleng blesat. Terila oge harita geus tepi we ka pasir maung. Saterusna mah asup we ka pasir maung. Las kabehanana ge ngaleungit arasup ka kerajaan maung. Sedangkan si Ambarawa beki ngadeukeutan kana tempat anu dipake cicing ku si Wardi sapara kanca. Korosak harita kadenge lantaran si Ambarawa teh nincakan kalakai garing, nincakan solokop awi. Didinya memang aya tangkal awi solokop naragragan kahandap katincak ku si Ambarawa jeung pada baturna. Ngadenge anu kokorosokan gitu si Wardi harita curinghak, bahsan tibi ge sarua harita curinghak. Hati-hati euy, aya jalma nu datang ka dieu, hati-hati yeuh. Hati-hati bah, hati-hati. Tenang. Ieu jelema ku abah rek diurus lah. Asanana teh sok pipileueun bae ieu jelema teh yeuh. Abah apal eta jelema teh saha? Ya apal atuh. Eta masih Ambarawa si Bontar Sendrata jeung si Romada. Wos Ambarawa. Kumaha tuh bah? Nek ditarima we cenah diuk di dieu, cenah ngadahar ieu maung atuh kumaha yo? Gur we lah eta mah urusan abah. Cari cing we maneh mah di dieu tah yeuh. Teruskeun ieu beuleumna yeuh, can asak juga nu abah yeuh. Kusi korna harita ditarima ping maung anu ti si abah teh ya. Tadi mah ku si abah dicekelan di beuleumna teh ku si abah harita mah dibikeun heula lantaran dik manggihan si Ambarawa. Syarilat bahasan tibi harita ninggal ke eta tempat, saterusna mah harita celik pancuh nangtung harita di hareupeun si Ambarawa sapara kanca. Si Ambarawa kaget tetelah di dinya teh geus aya bahasan tibi geuninganan. Oh, geuningan aya abah di dieu. Pasti da abah jeung si Wardinya. Mana si Wardina mah? Ya heula. Dong wakana jakeun anu eueuh. Tujuan si obaten datang ka dieu dek daoda. Dek ngaganggu ka dewek atau dek naon? Tujuan utama nama nyatana hayang apal naon sabenerna anu aya di pasir kuda, di pasir meong jeung pasir anu sejenna. Tapi kulantaran aya maung anu jumlahna 10 cicing di dinya tuh. Di ditu tuh dipentaskeun wahangan. Nya kula teh datang heula we ka dieu. Lantaran teu sanggup ari kudu nyang hareupan 10 maung anu sakitu garadena mah. Kewe lamun geus eueuh kakara kula teh dek itu nyatana dek ngadatangan pasir kuda, pasir maung jeung anu sejenna. Penasaran hayang asup ka jero. Ari jeung dewek mah ulah asup euy Ambarawa. Lantaran
Jero eta pasir teh mangrupakeun kerajaan anu luar biasa hebat. Kerajaan anu kakara bisa dideuleu ku dewek dina poe ayeuna. Geus we tong dituluykeun ka hayang anjeun ti Ambarawa. Cuma percuma. Perlu dikajahokeun mah ku sia. Maung anu ngagulir tadi teh ku dewek geus dipaehan. Asal nama wujud jelema di jero kerajaan maung mah. Tapi pas dibawa keluar, robah jadi maung. Hiji ku dewek dibawa eta maung teh, hiji deui mah diantepkeun bae da berat mawana. Oh jadi ku abah eta teh dipaehanana. Bener pisan. Minta tuh bah, minta jatah lah. Ku lagi hayang ngadahar daging maung. Cik beja mah cenah bakal ningkatkeun kemampuan ilmu silat 10 tikeun eta teh bah. Ceuk saha sia eta? Nyaho yen eta maung teh boga kakuatan anu hebat. Ya cek guru kula atuh Jayapati cek saha deui. Nah abah teh nyaho. Salila aing nyunyuhun hulu can pernah ngadenge eta katerangan. Dewek oge jeung si Wardi sabarakanca nek ngabuktikeun. Nah bener eta daging maung teh ningkatkeun kekuatan kemampuan ilmu silat. Terus ku abah geus dibuktikan. Acan. Lantaran sia kalakeun kaganggu ka dewek. Masih kena dipeulem dagingna. Minta tuh bah, saeutik we saeutik, tong loba-loba. Hayang nguji kana caritaan Jayapati, nah bener atau henteu. Sok daripada urang teh patelakeun rujajaten, heuda atuh. Kula opatan mah teu sanggup ngalawan ilmu abah. Ilmu kesaktian abah teh kapan luar biasa. Sainganana oge jeung sapapakna oge jeung Jayapati guru kula. Urang teh kapanan aya ti golongan hideung bah ulah nepikeun ka aduh patelak lantaran bakal ngarugikeun. Bener pisan bah, daripada ngadu jajatin mendingan urang teh ngumpul-ngumpul babarengan. Ari kula mah sak kapamerean be rek dibere saeutik oge eta maung teh dagingna gitunya saeutik teh teu naon. Mun geus dibere mah nek balik we. Nek bebeja ka Jayapati ngeunaan kerajaan-kerajaan di ieu pasir. Tangke kula bakal datang ka dieu jeung Jayapati. Tah kitu bah Santibi. Ya bagus tuah. Ari sia hayang mayu hilu jeung dewek. Tapi inget siapa merian dewek ya. Ulah maksa sia. Ya siap. Ya siap. Siap bah siap. Sabada kitu Bapak Santibi harita lempang ti heula dituturkeun ku si Ambarawa jeung si Bontar Sinrata jeung si Romada. Jadi lauge harita geus tepi we anu opatan teh. Harita nyamperkeun ka si Wardi. Ge ka harita diuk dititah ku Bapak Santibi teh diuk cenah di dinya. Sabadana eta daging maung teh asak. Ku si korna dibikeun ka Bapak Santibi. Setelah daging maung teh masih kene loba. Bapak Santibi harita dititah kasih Wardi sangkan si Wardi teh ngabagi kasih Ambarawa dagingna. Si Wardi dituduh-tuduh tah ieu cenah dagingna sakieu cenah kieu tong loba-loba teuing. Nya sabadana dibere mah Ambarawa jeung anu sejenna kacida bungaheun pisan. Si Wardi harita geus ngadahar eta daging menikeun ka cacamuilan, karasana menikeun ka pedo. Sigar Modaden jeung anu sejenna oge sarua termasuk Bapak Santibi harita menikeun ka cacamuilan. Memang karasa pisan ku si Wardi. Sabadana ngadahar eta daging maung, karasa kana badana teh kakuatanna harita 10 tikel tina kakuatan samemehna. Eta mah tanagana dina leungeunna ujug-ujugna perhieu. Dina badana ge sarua harita ngadadak karasa hararampang be. Pok harita si Wardi cumarita kanu jadi guruna jeung sakabe jalma nu hadir. Wah, teteh lah bah euy. Karasa pisan ku badan kula ieu. Kadahar ieu daging maung teh ningkatkeun kana kemampuan silat ieu. Karasa ieu. Hararampang kieu ieu jeung ditingali otot ieu tenaga ieu tingali. Memang hebat ieu kemampuan atawa khasiatna ieu daging maung teh. Memang hebat euy.
Deuleuh ku si Ambarawata. Otot ieu. Jadi hebat kieu ieu. 10 tikeun kakuatanana telah bener oge Ambarawa. Kita teh caritaan ceuk saha euy ngeunaan khasiat daging ieu, daging maung teh yo. Nyeta eta teh cenah cek Jayapati. Ari karasa bener kitu mah. Jadi hayang gerak-gerak asak ieu daging teh yo. Geus teu kuat hayang ngalebok. Sigar Modaden jeung si Korna Katut Basanti bige bisa ngarasakeun kana kakuatan tina eta daging anu geus didahar ku maranehanana. Tanagana teh jadi parulih deui jeung harampang di kana awakna. Panon di anu dipeken neuteub teh beuki seukeut bae ceuk paribasana bisa nempo kanu jarakna teh anu anggang. Sabadana daging anu dibeuleum ku si Ambarawa ge asak, harita langsung didahar. Si Bontar Senrata jeung si Romada ge sarua harita ngadahar eta daging. Tetehlah bener karasa pisan ku si Ambarawa. Kakuatanna teh beuki ningkat jeung ningkat bae. Saterusna si Ambarawa teh minta jatah cenah pikeun Jayapati oge Nyi Rarawati. Oge Nyi Wulandari. Sangkan ngadahar cenah eta daging sok sanajan saeutik. Ku si Wardi harita dibere deui. Langsung we niangandang dauna di dinya tetel aya daun tales dikena daun taleskeun terus nama dibikeun ka si Ambarawa. Sakitu ge cenah cukup ceuk si Ambarawa teh. Mohon pisan Wardi, cukup ya, cukup tong loba-loba ting lah cukup Aduh, teteh lah kemampuan ilmu silat urang jadi ningkat kieu euy Bontar. Kudu diuji engke mah balik urang kudu lompat, kudu balap lompat ye. Lamun balap lompat urang gancang tur tereh tepi, wah tangtuna bae ieu mah ye. Khasiat ieu daging maung teh memang luar biasa hebat. Nyalah, dewek oge boga rencana dek lompat balap jeung si Abah. Bener teu Garmo, Naden? Nyabahnya. Iya, masalah eta balah. Urang lompat be juga Abah. Sakabeh jalma anu aya di dinya harita kacida bungahna. Tetela bener khasiat tina daging maung teh bisa ningkatkeun 10 kakuatanana, 10 tikeun kakuatan dirina. Sabadana sareubeuh harita ngadahar eta daging nyatana daging maung teh. Kabehanana jari tunu. Panon teh jadi rapat harita. Jadi rapet eta panon teh hese dibuka keunana. Termasuk Basanti bigi jadi rapet eta panon teh. Si Ambarawa sarua deui. Sebeuh meureunna jeung deui jadi rapat deui eta dua panonna. Sidengkeun mangsalan dina waktu harita panon poe geus lingsir ngulon sakedeung de oge pososore. Tongeret harita geus kadenge hawar-hawar ti kaanggangan. Aya sora tongeret kana dua sikina reang weh disara. Saterusna mah teh malan ku tongeret-tongeret anu sejenna menikeun kareang. Sedengkeun ari sora manuk mah eueuh. Padahal mah aya di pileuweungan ari manuk ting kamarana. Jika memang teu cocokeun cicing dirinya teh boga kasieun manuk oge jika nama. Angin dina waktu harita adalingding nebak kana dangdaunan, nebak kana badan si Ambarawa jeung anu sejenna, nebak kana badan si Wardi. Yaku lantaran angin ngadalingding teh seger, dahar sebeuh jeung deui dinya teh aya durukan. Haneut karasana atuh puguh we pikeun sakabeh jalma anu aya di dinya teh langsung we ngakoleda gesare menikeun ka kerkeran ka denge tah menikeun ka kerkeran. Kerekna teh silih tembalan jeung pada baturna. Basanti bianu sakti mandraguna oge dina waktu harita mah teu kuateun nahan ku tunu. Tetela efek tina ngadahar daging maung teh geuninganan jadi tunu. Ari kasaktian mah ningkat tapi jadi tunu. Sararena eta jalma anu aya di dinya di leuweung macan teh kerkeran we terus-terusan. Ari tau ge mangsa alam teh geus peuting masih keneh we kerkeran. Ari durukan harita geus kakalicesan geus pareum durukan teh. Tapi kekebolna mah masih keneh we ngelun jeung ruhakna oge katempo menikeun ka ngempur.
Peuting teh teka rasanya relekna terus wae ngagayu harita teh kana tengah peuting. Terus harita ngadeketan kana wanci janari. Teu lila oge harita subuh, teu lila oge harita isuk deui. Da eta mah panon poe oge harita geus moncorong. Panon poe teh geus moncorong ti belah wetan. Ya kulantaran di peleuweungan mah henteu buru-buru kapanasan lantaran kahalangan ku tatangkalan lumatak dina waktu harita teh karasan tiris we. Dengkeun durukan mah harita geus dek parem tapi masih kene aya ngebul saeutik. Dina wanci haneut moyan kakara harita bahasan tibi anu mimiti manehanana teh lilir. Manehanana harita mukakeun panonna sok senajan bari jeung panon teh rapet lantaran masih kene hayang naon hayang sare. Dipaksa we ku bahasan tibi teh dibukakeun dibelel-belel dua panonna. Bahasan tibi sabadana harita mukakeun dua panonna kaget pisan, kaget na oge kacida kagetna lantaran waktosna perantos seep. Lujeng kantun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.